Bapakku penyingkiran. Bapakku penyingkiran. Dia mah mau duduk aja tapi joget ya. Tapi nyawer. Bapakku Arif. Abi gaduh kabogoh anyar. Teu eleh kudu dipayung. Leuwih payung jangkung akeh nu ayeuna jangkung akeh sami jangkungan. Tuh jaroget jaroget. Saruan pongan 11-12 ngaku-ngaku nabi jangan padahal tos rimbitan anak rea dua kali menangkeun lalaki buaya gara-gara gampang kagoda ku lalaki dasar buaya dua kali menangkeun lalaki kurus gara-gara gampang karayu ku lalaki Pak Arif anu bager nu nurus tunjuk Pak Arif bapakku penyingkiran boleh bapak duduk aja tenang 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 ya saya di sini bapak di sana Pak Arif hey. Pak Arif ayo udah siap ora boga kabogoh anyar teu eleh kudu dipayung dipayung Hoyo. jangkung ayeuna jangkung alit eueuh nu balik tarik saruan pongan 11-12 ngaku-ngaku nabi jangan padahal tos rimbitan anak rea aku dua kali menangkeun lalaki buaya gara-gara gampang kagoda ku lalaki pakuhu penyingkiran dasar buaya dua kali menangkeun lalaki kurus gara-gara gampang kagoda ku lalaki pakuhu nurus bapakku aya bapakku dikodok heula wayahna bapakku wayahna bapakku bapakku tenang hey bapakku terima kasih bapakku bogoh kadi bogoh kabogoh araya kape kadi tu kumaha kadi kumaha tung nama jadi riweuh kanu itu bogoh kudu deuleuh kanu ieu bogoh ku hemana kanu itu bogoh ku nyaana kasih manehna kuring cinta Arif aduh riweuh riweuh aduh riweuh dijieun sorangan lain pegang kurang dahar haturan wilujeng tepang tungtungna abdi reuyungan di tahun 70-an itu salah ieu salah pala hoyong dibayar laguna aya pala pala deui seven ayo baru dimurah di
Tanjung Baru nyampaikan rasa gamelan. Aya barang Tanjung Baru ngaitkeun rasa kahemat. Aya kene deui Bapak Kumu Panginggiran, Bapak Kumu Cijuran. Aya aya ayeuna aya masih nyandong kene. Calik ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng atas biasa mode ayeuna dangdosana da sederhana dina poe harita manehna terbahagia tebak toel deuh pisan asa nu duaan na putih ayeuna manehna terbahagia tebak toel deuh pisan dunia